Urang masalah tentang pengurusan rokik. Sagali deui aya istilah bahasa rokik atawa amat. Ieu berlaku di negara anu baheula peperangan kemudian boga boyongan teu ditebus dijadikeun kaula, dijadikeun abid, dijadikeun amat. Jadi budak belian digade diinjemkeun dan lain sebagainya. Eta teh kabeh milik sayyidna. Eta kudu diurus ku sayyidna dahar jeung nginumna pakena sakumaha kamari. Wajib ka seorang sayyid nyukupan dahar nginumna jang sirokik termasuk pakaianana layak dipake ku si eta abid sanajan abidna buta wajib dikipayahan bae sanajan lumpuh stroke tetep bae wajib diurus lantaran eta hewan makhluk katengan. Lamun abid bae wajib diurusan ku malikna atuh komo anak mah wajib diurus ku indung bapakna. Kuari mah ye terutama nu nyararandung geus teu ngarurusan anak. Nyandung jeung urang bojong boga anak dua dipegateun bapana geus teu ieung-ieungkeun bae ka indungna mah teu ieung-ieung ge tapi pan anakna mah darah daging manehanana wajib kudu dibiayaan. Kawin deui jeung urang balaraja boga anak deui dua dipegatkeun deui teu ditong-tong teu dibiayaan deui. Lumayan sedeng sakitu ge jangan gejebur ka neraka jahanam mah. Alhamdulillahirabbil tuh nya sing ade nu mentik tanggung jawab bapak kanu jadi anak. Inggis jasanya nu anak terlantar teu dibiayaan kudu jadi bapakna. Diudag-udag ke di akhirat ku anak. Mana abah yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa bani. Nek naon sia neangan abah. Aing baheula teu diurusan keur di dunya, teu diurusan, teu dididik, teu dibere napakah dek minta pertanggungan jawab ka abah. Mun abah boga aduh amal bagusna dicokot ku aing ngumbung ka neraka hayang ka sorga kajen keuna abah banyak gejebur ka neraka. Masyaallah gitulah di akhirat. Wajib diurus rokik, wajib diurus amat kunu jadi sayyidna. Si malik tedekeun ngurus kanu jadi abidna sedangkeun ai manusia mapan terus bae dahar jeung nginum jeung pake mah tah ieu kulantaran teu daekeun marena pakah seorang sayyid kanu jadi abidna henteu kitu bae pan ieu teh sebuah negara. Aya RT-an, aya RW-an, aya lurahan, aya camat, aya bupati, aya gubernur, aya menteri sampai aya presiden. Maka turun tanganlah pemerintah di tempat eta untuk menangani soal kekipayahanan. Kodi turun tangan setelah laporan seorang abid. Pagi Pak Kodi. Selamat pagi. Dari mana kamu? Saya Cikupa. Siapa nama? Saya nama Freddy.
Freddy. Freddy apa Freddy? Ya eta keneh lah. Ada apa? Saya adalah Abid. Oh, Abid sia ngaranna bagus amat. Abid pakai Freddy segala. Mun gitu mah Mardawi pantas. Ini mah Freddy, budak kota ya mah budak. Tah, ayo non. Kula Abid Bapak Zaid. Jadi Zaid teh Said kula geus lila teh dibere napakah dahar nginum pake geus teh dibere waena sakitu pan kula mah ieu Abid ai digawe mapan terus bae tapi teu pernah diperhatikeun dahar jeung nginumna jeung pakena maka kura laporan ka Bapak sebagai pengurus. Coba tolong berikan hak saya segera kodi di kecamatan eta untuk menangani secara cepat sebab ieu urgen urusan dahar. Panggil Zaid. Zaid, ya, kamu punya Abid yang bernama Freddy. Betul. Kenapa kamu terlantarkan kenapa kamu biarkan tidak beri makan dan minum? Ya nggak apa-apa lah Pak, soalnya saya kesel sama dia. Kenapa keselnya? Keselnya main bola melulu Pak. Aduh, orengan dan jerona koski. Soal main bola soal lain, itu adalah soal maksiat terhadap Tuhan dan terhadap Sayyidnya. Tapi urusan makan tetap harus kamu berikan. Taya kulantarannya natedaikeun mere kodi kudu meneliti di mana ieu hartana. Ternyata begitu dicek aya warung, aya sawah, aya huma, tah eta teu bisa dikitukeun bae, dicek ku kodi mana nu bisa dijual yeuh jang ngabiayaan eta Abid. Mending mun Abidna hiji, mun Abidna boga 50 nu sugih mah boga Abidna 100, belah dieuna 10, belah dieuna 5. Pan eta teh per harina sabaraha duit. Namun boga Abidna 10, sapoe nanyana teh keur carita leutik beheulanan 20.000 sore jeung isuk 10.000 dahar. Eta teh geus jeung tempena ge jeung tempena deui. Eta keur 20 bae masa poe kali 10 berarti 200.000 per hari. 200.000 jang Abidna lamun 10 poe berarti 2 juta mun sabulan. Oh, berarti dijual ya. Ukodi teliti mana nu bisa dijual, apa warung, apa tanah. Itulah cara pengurusanana teu meunang diantepkeun bae. Wa yabi'ul qadi fiha malahu. Wajib seorang qadi ngajual harta Zaid untuk membiayai makan dan minum Abid. Masya Allah, Masya Allah. Udah lamun ngadengikeun gitu mah rapi, ujang terlantar. Ujang terlantar, ieu teh sebuah negara. Kuari mah boro-boro urusan Abid. Aya pamajikanana bage salakina geus kabur, geus 2-3 tahun teu datang-datang sedengkeun ninggalkeun anak 5. Kaayaanana darurat. Bebeja ka bapana cak bapana atuh aing ge pan lieu eueuh deuleu teu aya. Bebeja kami tohana sarua bae, salakina teu datang-datang. Pan ai dahar mah kudu terus bae. 5 anak keur sapoe 20.000 sakrua jeung tadi. Encan pamajikanna, mangkana gulede awakna. Gerembul, ta eta pentanggung jawab salakina eueuh. Mau tidak mau datang ke KUA. Assalamualaikum. KUA jangan assalamualaikum, selamat pagi. Ini negara demokrasi. Geus kabarat-baratan nih.
gawat geus ka barat-baratan ngadenge assalamualaikum teh alergi kudu good morning bae masyaallah pagi gitu ini kantor ya selamat pagi siapa kamu saya Sartina tadi Sarwiti laporan wali Sartina dari mana kamu saya Cikupa ada apa lapor pak bahwa saya telah ditinggal suami 3 tahun lamanya cerai apa tidak belum anak 5 pak kemudian tidak ada kabar berita saya mah seneng kalau dia kawin lagi sama orang kaya malah ya tahu nukos gitu yang jelas mas saya ditinggal kemudian butuh sehari-hari napakah saya dan anak saya nah ini tolong ditangani oleh bapak sekian laporan saya tek celi datang ka diuruskeun bage ku KUA tek celi datang ka diuruskeun bage ku KUA tek celi moal aya nu nguruskeun kos kitu moal cak aing moal dengekeun ku sia bangun teu percaya sia ka aing tapi lamun laporan dek nikahkeun mah wah terbayang 400-500 ribu tapi urusan nu kos kieu mah tah sah tanu ngurus ieu teh panagara Indonesia tercinta aya RT-an aya lurahan aya camatan aya bupatian bahkan gontok-gontokan ketika urang ngayakeun naon sia tapi mana pengurusan anak berapa banyak di Kecamatan Pasar Kemis wanita seperti eta berapa banyak yang lebih dahsyat dari eta berapa banyak di Jakarta wanita yang harus ditangani yang beliau itu adalah beliau perlu pertolongan yang betul-betul nah iya saha dek nulungan anak cenah aya bupatihan tapi teka deng eta sora bupati na urusan kos kitu mah tah ieu teh sebuah negara dek kumaha ieu kai mah kiai pandatangna cerik waalaikumsalam sia cerik bae kunaon emang yang dicandung tanah lain anak 7 salaki kabur dicarekan tanten teu nyana main SMS jeung ngora yuk aju teu kuari geus aya 2 tahun teu balik-balik pan atuh pan kula ieu butuh dahar anak nya sakola nya dahar atuh lapor ka KUA capek yai capek kalurah atuh bobo kalurah capek cek nyana teh ieu mah kumaha kiai bae ya tuh lamun dikawin atuh oh masalah tah ieu urusan nu kos kararia masya Allah di Cekupa sabaraha di Belaraja sabaraha di Cisoka sabaraha datang ke kesulitan tah ieu sebuah negara ieu teh ketika orang calon lurah gontok-gontokan ketika orang pilkada gitu kene ketika pilgub gitu kene datang ke kuarican anggeus urusan pilgub teh tapi iya tah urusan moal kebal deui bakal pilkada deui Tangerang moal kebal deui bakal nah kitu pemilihan umum moal eureun-eureun pemilihan deui pemilihan panerang dama nu tadi urus-urus ayo coba nah iya negara Indonesia mentek sakapeung mah kula yang jadi presiden ya saminggu bae aing yang jadi presiden ya ndek kumaha ndek eta bae rangda ditit di anu terangkum rapih di sebuah negara turun tangan kodi untuk menangani soal kekipayahan mana hartana ayo jual sabara duit iya hartana dijual ternyata iya sawahna teh hargana 100.000 per meter sedangkan ayana 1 hektar teu kudu 1 hektar heula ku ari mah 1/2 hektar bae berarti 1/2 hektar teh lamun sameterna 100.000 sabaraha duiteun Mbak cepet sih aja calo kemarin sih mah
Ya Allah. Tenden di kantor. Kasihnya na, ceng. Sia rombongan abid, ya. Tiap minggu ka dia. Aya duitna di dia anu Said Aksia. Mun dibere sakaligus, na ieu besi, beak teu puguh lagu. Na ieu mah tiap minggu ka dia, Sabtu sia ka dia, waing dibere per orang sesuai jeung kebutuhan dahar sia. Eta kadengena pan ngeunaheun ku urang negara, bener-bener negara eta teh kos kitu teh. Ngeunaheun teh kadengen. Moal aya nu terlantar. Eta teh sebuah negara teh kos kitu geus puguh yatim piatu. Urang lamun neuleuh ti dieu ka Serang aya sabaraha hiji jelema di sisi nu teu make calana. Aduh edan. Deres mun lalaki mah aweh-aweh. Aduh, ini lalaki mah geus mah pemandangan anu geus teu aneh geus. Ya urang ge boga ieu. Ieu awewe ya Allah. Masalah teh budak bintang filmeun kajen gua kumaha. Ti dieu ka Serang aya sabaraha tanggung jawab keluarga. Ketika keluarga teu bisa tanggung jawab pan pamarentah deui bae. Pan kamari dedesekan calon lurah, pan kamari dedesekan pilkada, pan kamari dedesekan pilgub, pan kamari pilpres, nu edan ambualayah di handapeun jembatan di Jakarta. Ese jasa ngitungna sabaraha meureun. Mana pengurusanana? Ieu mah urang mah jelema leutik lah. Meratap urang teh eta teh sebuah negara kudu. Kula keur lempang ka Amerika lho nu kitu. Berarti rapi. Sia jeung sarikeun ka aing teu percayanya. Atuh emang aing ge teu ieu. Masya Allah. Tapi urang ngadenge kabar di Amerika geus rapi soal penanganan nu kos kitu. Di Australia mah leuwih rapi batan Amerika. Boro-boro nu edan sangkilang cangkang rokok bae ge. Sangkilang urut garoko teh urut korek api naon tah ngaranna? Pentol korek api. Aya bae kahandap kadeuleuh jelemana tangkep langsung eta di Australia. Di urang mah jalan teu anggeus. Aju di sisi geus mararejak jasa. Teu jalan cai teh teu jalan. Liwat camat cak camat teu jalan teh cai sial amat tanggung jawab samat. Nyanana ge ngomong kitu. Sial teu jaralan cenah ye jalan. Atuh aya sial ngomong sial komo rakyat. Kuduna ge camat turun dina mobil. Wilayah saya. Oh, ieu wilayah itu tuh nan Sukaharja salurahna. Anu ngagerakeun lurahna teu ka dieu Pak Camat nungguan gitu di dieu. Cepat kitu. Cepat ka dieu Pak Camat nungguan. Gegeran cenah garinya. Ieu wilayah anjeunnya. Moh rokok teu? Kalau udah jadi pentar rokok, alah eta mah uduh geus tah mah uduh. Geus dibere kan yang sabaraha cenah, yang sapak kayak geus, eger naik mobil mah. Nah, rokok mah meunang, jalan mah moal beres. Kita kos gitu, tapi lamun ge mah ini wilayah Bapak. Iya, luar lurah. Wayana kula moal berangkat ke kantor ke Tangerang aya perlu lamun ieu can diberesan. Ieu teh ieu jore kadeuleuna teu lancar kumaha mun hujan deui acak-acakan. Wah ampur-ampur dipecat sia ku aing. Kitu kuduna. Prak sakuleurna aing mencat sia deui. Papecat-pecat tuh. Ieu negara teu beres garana. Lamun camat geus teu dihargai ku lurah, lurah teu menghargai ka camat, eta teh pan atasan jeung bawahan, tinggal tunggu tanggal mainna hancur bae. Ieu sebuah negara ieu. Indonesia tercinta. Ibu Pertiwi. Ini sekos kieu jasa kadengena kadeuleuna masyaallah. Aduh. Geusnya lamun jadi presiden tunjuk bupatina si anu petani ya. Emang goran gitu. Nyana mah ngeunaheun nyekel pacul na lulu. Jadi bupati teh turun tangan ka jalan. Siet. Ai tanda tangan teu bisa, macul bisa, teu jo, teu bagus ongko deui teh. Jadi capek ngomong mun carita di Indonesia mah ieu mah keur carita pengurusan sampai ka dieu saking
menutupi hak ulah sampai kengkat terlantar boro-boro anak jeung pamajikan rakyat jeung pemerintahna cacakan abid budak belian nu hinana ge hinana deui sampai ka dieu penanganan ieu kan manusia. Masya Allah, Masya Allah. Jual ku kodik, uruskan rapih. Nanti lamun orang make negara Islam, make Al-Quran di awal, urusan ubudiyah, urusan muamalah, urusan munakahat jeung jinayat, geus rapih dina Al-Quran dijabarkeun make hadis, nikmat ujianna. Tapi iya kan orang mah kuari iya demokrasi dipaksa ku Amerika teh HAM supaya lempang ngedidik anak ditampiling, anak lapor bapak di penjara. Maknya kos kitu negara geus jasa HAM dipaksakeun dipaksa urang titah ngalaksanakeun HAM padahal nu dibaca kurang jeung nu diuraykeun Al-Qur'an. Kemudian itu hasilnya dikeruk kunyana geus alah nyeri lagi luar biasa teu meunang lempang agama teh. Sementara ketika urang ngaluhur-luhurkeun agama melalui maulidan jeung melalui rajaban Amerika nyieun PKS ngabidahkeun kamuludan moal lempang ujianna kajen kumaha aya hiji-hijina urang ngedengungkeun kitu naon ngaran Kangjeng Nabi bid'ah nang Amerika teh melalui PKS. Parem urang teh keur mah di negara teh dipake Al-Qur'an teh aya ge urusan rakyat dibunuh ku PKS, di bid'ah deuk kumaha. Ini kumaha mantak untung bae di Tangerang mah. Alah sia ngabidah-bidahan tampiling sia ku aing. Teu nyaho aing meureunanan. Mabur sia. Untung aya keneh jawara nu kos kitu. Salat mah henteu tapi nyarekan mah wani. Jawara tah. Bidah-bidah sagala muludan sia. Gas, mabur sia ka ditu. Anak saya sia, hah? Da deureus teh aya jawara keneh teh nu mantep kajeun teu salat ge jawara teh amankeun. Jang kos kitu atuh heulanan. Tuh, eta urang ngadenge jawara kitu teh ngeunaheun ka hate kiai. Begitu aya nu muludan kemudian ayah PKS anu ngabidah-bidah turun jawara goblok sia tolol mabur sia antepkeun kana muludan ayeuna nama salat ye henteu kan kadangnya ngeunaheun deureus malah nya di muludan aja main gaple tungtungan leuwih ti bidah tah mah tuh tapi haokna teh kadenge kurang tapi tetep berarti peduli nyana peduli tah geus ulah sok diganggu muludan bae geus tuh. Iya orang dibunuh melalui politik, melalui ekonomi, melalui budaya. Wari keur dibunuh di teka rasa. 10 tahun yang akan datang, urang na mararaot tinggal anak urang pinuh ku pabidahan ngomongna. Ieu bidah itu bidah, ieu bidah ieu bidah. Tungtung masaralat dage henteu. Nauzubillah min zalik wa min zalik. Begitu diteliti ku kodi teh hartana ternyata panggil Zaid. Ya Pak, kamu merasa punya abid yang bernama Freddy? Betul. Betulkah sesuai dengan laporan Freddy bahwa kamu tidak pernah memberikan apakah selama ini? Betul. Sampai kapan kamu ini mau menelantarkan abid? Wallahu alam. Emang kenapa? Saya tidak punya apa-apa. Jangan-jangan untuk memberikan apakan abid untuk saya sendiri juga susah. Oh, jadi kamu susah? Iya. Itu punya abid? Warisan, Pak. Oh iya, warisan. Nah, teliti tapi. Teliti ku abid. Di mana alamat? Saya di Terep, Pak. Terep. Teliti kunyana Terep RT anu oh iya kelurahan Mar Golkar ya betul ini dia dele kunyana deng mana Imam Zaid iya coba pembukuan ternyata bener tebogaeun harta sawah geus beak dijual pakai nyandung beak kabeh
warung gitu kene tinggal saimah-imahna doang nyala leutik mah berarti geus teu bogaeun harta jualin jangan napakahan abid sedangkeun boga abidna aya 5 na per hari 20.000 berarti lamun kali 5 2 kali 5 10 teh sabaraha teh tah sabaraha teh 10 tah ngalikeun neta jadi berarti ayeuna mah saurangna 20.000 sedangkeun aya 5 2 kali 5 10 seperti itu tak 100.000 eueuh jang merekna eueuh jang jualeunana panggil deui Zaid iya Pak kamu yang punya abid yang bernama Freddy dan kawan-kawan yang 5 betul berapa lama kamu tidak memberikan nafkah lupa Pak udah lama Pak ada bangsa 3-4 bulan lebih bisa Pak kamu tidak tanggung jawab bukan tidak tanggung jawab saya aja susah emang kamu nggak kerja di Cenglu kemarin saya di demo berhenti lagi Pak emang kenapa nggak tahu lah jadi sekarang saya susah Pak nah ini pertanggungjawaban tentang memberikan apakah kan harus ya terserah Bapak mau bagaimana bila perlu saya juga jual aja Pak geus parah jasa berarti jualan tadangkeun dahar bapan kudu terus bae nah kumaha ieu solusi untuk supaya lancar amarahu bi bai'i aw itaqi tidak ada jalan lain kecuali ini abid harus kamu jual sebab ini kan membutuhkan makan dan minum jual nggak bisa saya nggak tega sebab ini warisan menurut orang tua katanya warisan mah nggak boleh dijual kata siapa sawah kan dijual iya sawah mah udah dijual ai sawah warisan dijual ya abid teu belon teu budak nah ini harus jual tidak dijual kalau kamu tidak mau menjual otomatis terakhir wa ya'taqihi harus diperdekakan 2 pilih 1 jual abid tersebut jangan sampai terlantar kalau tidak mau dijual perdekakan bebaskan supaya dia berkeliaran cari makan sendiri